Purnama nukung silengi ayeuna nganjang kaburuan deui anu kungsi kapi ati kiwari urang ditepangkeun deui hariri nu kungsi nyandi ayeuna datang haleuang deui hayu paterena tina cacapkeun meungpeung aya kasempatan ayeuna mangsa nu endah hayu urang Sukabunga caang bulan 14 narawangan ati banglas ayeuna mangsa nu endah hayu urang Sukabunga caang bulan 14 narawangan ati banglas.